Beneran ayah si Um, Um. Aya naon sih? Canganges, cengenges. Isin nyariosna. Isin. Lain geus ngisin. Banget ohima teh baheula oge. Gaduh minyak wangi teu? Minyak wangi. Nya, Nu kieu make minyak wangi. Nya, yang kena minyak wangi. Ya, percuma maneh make minyak wangi. Sanajan di auran minyak wangi sadreum. Keukeuh we bau cubluk. Gitu si Oma ka Ohim teh. Lain kitu him ieu kudu nalipak maneh. Ya, Ohim lamun dipake minyak wangian lain seungit. Kalah ka ngundang laleur. Sapasar ngabering ka dieu sanes tanggung jawab. Om tanggung jawab embung teuing. Om atuh tulungan atuh Om penting. Aya meureun Tapi asa khawatir euy ka Ohim teh ningali beungeut model gimana kadilah. Urang dieu nya. Urang dieu gede nya. Ohim di dinya. Si Oma gitu. Aduh. Sabarana jang naon wah. Minyak wangi teh keur naon? Iya, Pan kabogoh Ohim sih cerit. Boga kabogoh. Oh nya gaduh atuh Om. Mungkin. Itu percatan si Ubang Kin coba nang. Kayak ku Ohim dicanda ka dieu, Jelema. Nya atuh Paya teh simu terang-terang. Si Ubang disok kitu ka Ohim we. Asa teu ngeunahan ieu duduk teh Kumaha gitu Asa teu bujur. Tuker posisinya. Aduh, bro. Katingali gorengna cenah. Ibu mah sok gitu ka Ohim. Yalah. Iya, Ohim dengekeun ku irung. Ya. Lain ku nanaon Ohim, Om tara mere ka Ohim. Om teh sok nyeri hate Ohim. Nyeri. Naon nah make seuri kecerik. Lain cerik Ohim. Iya. Iya. Katincak. Oh. Iya Ohim dengekeun ku irung. Lain Om mung mere nanaon ka Ohim. Maneh mah sok geselkeun. Minta odol dibere odol ku Om. Odol mah guyubna keur nyikat huntu. Dar dioleskeun kana ceuli. Kasih mung Om nyeri hate. Era kudu demi. Mikir. Ya Om sok itu wae sih ka Ohim teh. Sok atuh tuluan sakeun nya. Om nek repot.
minyak wangi. Ah gitu. Siap ah. Tungguan sagedeg. Ya, siap. Tong ka mana-mana. Moal. Lamun ka mana-mana. Jik. Iya, minyak wangi langka. Kur aya hiji di dieu. Di toko maloba. Yang atuh. Iya seungitna. Nah, make batu. Iya, minyak wangi rasa sireum beureum. Asik sibut beureum. Cobaan ah. Bener senyit. Om teh. Ah. Jam sabaraha ieu Om? Arek jemput si Uci bisi ka buru ieu katinggalin ku kareta. Aduh, buru atuh buru. Bawa senjat pakai celananya. Ulah pakai gelung. Ya moal alurnya. Gitu kan Om nya. Siap ah. Ah. Aduh. Ayo dari kemana kan? Ayo bukan nama. Neng masuk ke barang biasa kieu ningan. Kemana kan? Ayo lah. Kemana? Wah kenalkeun teh. Si Om. Saha si Om teh? Babaturan akang Isin mah. Moal ayo. Neng geus geulis teh. Bukan nama. Top marasel marot top. Pas cihuy nya. Sip ayo. Isin-isinkeun ya Kang? Moal lah tenang jeung akang mah. Dijamin ya Kang. Dijamin ayo lah. Mana naonnya? Moal ayo. Om. Si Ohim. Om. Om nepangkeun cerita ya kabogo Ohim. Kabogo Ohim eta? Nya atuh Ohim Surahim teh. Atuh takau. Nepangkeun ije cereunjit nanti ije cereunjit. Mohon ieu saha? Isieun Kang kunaon? Terus atuh tong lami-lami teuing si Om mah. Calik. Karunya kapanasan Ohim. Istri mah kedah dipikanyaan. Ulah kapanasan. Ulah tebih deui. Kang, tebih ti Kang, si Akang mah ieu Kang. Salah Kang. Gitu ya. Si Akang. Di dieu Kang. Kasihan mama tuh. Oh nya. Eutnya. Nya. Lanjutnya. Itu nggak galau ka Bogor ya? Mana? Ieu aya ieu ge aja. Aya. Wah, si Om mah sok. Ka Bogor ya? Iya, mana? Nggak galau karunya sih. Aduh. Kenapa galau? Rendang, telur kunyit asin rancai kek. Warna naon lah gitu rupa-rupa. Ya mangga atuh. Neng di kantor heula wah. Ih, Neng mah teu biasa mamna kitu. Hayang naon atuh Neng? Hayang mam naon atuh? Neng mah nya mam teh mun eueut teh nya jus nya terus anu mixek anu karitu ningan. Nya atuh da ari akang mah dacan terang kari teh di kamal urang kampung akang mah. Ai kang cinta teh Kang. Oh nya cinta si nyangnya ge urang naroskeun we ka warung. Nya mun mamna hoyong stick sirloin. Hah? Naon eta teh? Stick sirloin. Oh, Terus spaghetti nya terus ieu pizza. Oh. Da Neng mah lidahna tos lidah kota. oh nya. Nah, Aldi mah nu kitu naon tadi teh solusi Om teh naon eta? Tadi teh Bancet. Alim, komodi bacet paeh Alim. Alimnya eta nya nya atuh. sirloin kararitu
nya diantos nih. Nya atuh di kantor heula kok hanya. Nya. Awas tong ka mananya. Tong lami-lami teh. Oh, nya moalnya. Sieun, Kang. Nya dadah. Dadah, kiss bye atuh. Kang Ohim kemana ya, ih? Ih, Cina. Tong sieun yang cerit. Omah mau hoyong terang. Ih, tapi nak kan caranya tuh ceket-ceket teuing. Kumu teu caket paling mungkin kudu gogorowokan Om. Ada anak njut mah henteu ieu. Itu poek. Henteu poek. Henteu torek. Hmm. Janten Om teh hoyong naon? Harus naon? Nah, culang cileng. Manehna aros, Om mah kaget aneh gitu. Kunaon encit make bogoh ka Kang Ohim? Kan aja mah nya gendut, nya beungeutna pasagi. Naon atuh tingalieunana? Mending Om. Emang om naon gitu? Om mah cucok rowo, cucok meong. Ih, siapa mah gitu kan yang cerita. Sok atuh encit jelaskeun. Kunaon nu Naon make ah? kunaon encit make bogoh ka Ohim? Memang perlu itu gitu akang yang terang perlu itu penting sanes. Penting. Ih, kamu naon? Hoyong terang Rusiahna. Sugan we akang tiasa Kang, kupingkeun. Nek neng cerit mah ada bade setia. Kakang Ohim bela pati jiwa dan raga. Ih, moal kokosodan demi akang. Akang si omnya tapi saur si om dengan ieu teh moal. Moal nyangerek ka itu ka dieu bade lempeng Kakang Ohim. Ya, kupingkeun hoyong terang kunaon neng cerit menis sebegitunya Kakang Ohim. wah. Tuhan. Pan kieu nya Kang nya kupingkeun. Pan kieu nya eta teh nya Kang Ohim teh Kang. Detektif Detektif anu nyamar undercover. nya duka anu dikutuk. Pokokna mah kitu weh. Eta teh Kang Ohim teh detektif anu nyamar jadi goreng patut. Sebenarnya Kang